Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Para mitra kaum dangu, ye dongeng judulna nyaeta Tarung Perebut Gelung. Karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ke-18. Sakumaha nu kauninga harita Salim ngahaja newak Bahru Minta sareng Nyi Darsihnya para wargi sadaya. Maksud sareng tujuan teh sanes anjeunna mah hayang ieu we hayang ngawin Nyi Darsih kitu, Nyi Darsih alimeun kitu mah urang teras kitu. Harita Salim ngiceupan kaki jemblung nu dikiceupan Surti yen maksudna Salim nita nyiksa Bahru Minta. Dina kituna Ki Jemblung geus teu loba nu dipikir deui bari leungit kana kawatir. Hoe segede indung leungeun dibabuk-babukeun kana awak Bahru Minta. Nepi ka Bahru Minta kekerejetan awakna ngagaralang satapak hoe. Atuh pogo Nyi Darsih kuat kameungpeunan beungeut ku teu luas ningali nu jadi aki disiksa. Beungeut geus careda garetihan. Eta watirna waktu ningali hoe dibetrikeun kana beungeut kuat ka Bahru Minta kekerejetan bari ngalenggak. Geus heula we Ki Jemblung. Karasa ku tulang beheung si laing Bahru Minta, cek Salim bari nyampeurkeun. Sedeng Bahru Minta teu nemalan malah teu ngareret-reret acan. Sirah melenguk taksiran keur ngararasakeun ka nyeri tas nampa panyiksa sakitu taya ras-rasanana. Ari Nyi Darsih harita sajeroning keur nukupan beungeut teh ceurik inghak-inghakan ngarasa watir kunu jadi aki. Kilek Salim ngalieu ka Nyi Darsih sarta nanya. Kumaha ari geus kieu Nyi Darsih? Saha nu nyanangan cilakana? Tapi keur anjeun ulah boga anggapan nu jadi aki disiksa ku akang. Kudu boga anggapan disiksa ku diri anjeun, bohongan anjeun nu jadi cukang lantaranana. Lamun anjeun narima kana maksud jeung tujuan akang, moal nya nu jadi aki ruksak. Taina akang rek nanya sakali deui. Hitung-hitung mere kalongaran ka aki anjeun, rek nurut moal kana kayang akang. Lamun rek nurut pasti aki anjeun panjang umur, kalawan ku akang baris disenangkeun. Tapi sabalikna lamun anjeun keukeuh nolak kana pasti aki anjeun nyieun poe panungtungan. Sajabati kitu tetep diri anjeun diguna sika ku diri akang. Pati-pati akang ponok umur moal geunah panasaran. Ari geus ngalaksanakeun kahayang geus nyayang dina jero dada ti baheula mula. Sok pilih-pilih ku anjeun Darsih, cek Salim. Tetep rek ngalaksanakeun kapanasaran ka diri Nyi Darsih. Geus aya kana sawatara jongjongan Nyi Darsih teu nemalan. Duka ngarasa bingung mere pijawabeun duka memang teu hayang ngajawab. Sabab hate tetep micua. Pok jawab Darsih. Daek henteu diri anjeun dipihukum ku akang? Lamun daek pasti anjeun bakal manggih kasenangan. Malah lain anjeun wae nu senang, sadalah aki anjeun oge moal burung disenangkeun ku akang. Sambung Salim panasaran tumanya deui kana pamadegan Nyi Darsih. Tapi waleh Nyi Darsih teu daek nemalan angurang murag-muragkeun cimata tingkar celak. Atuh timuruna Salim ku ayeuna Nyi Darsih teu daek ngajawab tetetela teu sukaeun. Dina kitu nangan gorowok we Salim nyalukan ading. Ding, dieu ling. Kidig ading nyampeurkeun bari ngareret ka Nyi Darsih nu keur ceurik. Geus kitu ret ka Bahru Minta. Naon pilanceuk? Cing cokot tadi tu euy, lain aya soder di dapur euy. Bawa ka dieu jeung pamuteranana sakalian ruhakan ti hawu euy, cek Salim. Nu araya pating raringeuh ngarasa kaget ku ayeuna Salim nita nyokot soder siga nu rek matri. Giding ading ka dapur nyokot soder jeung anglo pamuteran. Samalah dieusian ku ruhak meuni marakbak. Deulila ading nyampeurkeun sok anglo pamuteran jeung soderna teh ditunda dina taneuh gigireun Salim. Sok beuleum sakalian soderna ading, sing nepi ka beuleum euy, cek ading nitah meuleum soder. Ku ading digugu sakumaha panitah Salim bari hatena ngarasa teu ngarti kana maksud jadi lanceng. Teu kungsi setengah jam soder geus burahay beureum. Cek gagangna dicekal ku Salim terus malih ka Nyi Darsih kalawan cacarita. Laina kieu Darsih. Bohongan anjeun eueuh jawaban jadi tetela diri anjeun nolak kana maksud akang. Nu hartina mung dijelemakeun kalawan bener-bener anjeun teu nyaah kanu jadi aki. Ku kituna wayahna ye soder nu geus burahay kieu ku akang rek disantongkeun kana panon aki anjeun. Samalah dadana rek dicirian ku akang. Cek Salim puguh nu araya pada caruringhak. Samalah Nyi Darsih nu keur ceurik ngadak-ngadak repeh terus ngareret. Lenyap hate Nyi Darsih ngalenyap. Sabab akina rek diantelan ku soder nu geus ruhay semubeureum. Etan sia, rek dikumahakeun aki aing teh sia biadadab, cek Nyi Darsih sesentak teterajal. Deuleukeun ku maneh sia Darsih.
tema Salim geus kitu pel soder anu sakitu burahay diantelkeun kana tatak Bahru Minta. Pugu Bahru Minta alah batan dikadek manehna ngagua ke kerejetan. Aduh, tobat. Bahru Minta nyebutkeun aduh bareng jeung ngajeritna Nyi Darsi harita tak-tak Bahru Minta kuat ka ngebul. Kulit molotok red Salim ngareret ka Nyi Darsi. Geus kitu Salim rek nyantongkeun soder kana palebah panon Bahru Minta. Ngan harita teu kungsi prak sabab Nyi Darsi gancang nyarita. Mangasih ulah ngakaya teu boga dosa sia Salim. Hagayna kuring daek dipihukum ku anjeun asal adik. Aki kuring ulah dikakaya kalawan menta diubaran nepi ka sageure sakumaha sasari, cek Darsi. Ku ayeuna sadar manehna nyebutkeun daek dipihukum ku Salim. Sarengeh seuli Salim seuri bari ngareret. Bener anjeun rek sumerah Darsi? Nya, tema Darsi dibarung ku cimata tingkar celak. Nah, atuh lain tita tadi nyebutkeun sumerah teh. Beurina ki anjeun moal nampa panyiksa ti akang. Ari geus kitu mah ku akang diubaran. Ngan anjeun wayahna kudu terus di dieu. Ke tempo 2-3 poe urang ngalangsungkeun akad nikah. Bari ngadaguan aki anjeun cageul. Madasim, lahan tamangna. Sekalian bawa ka imah. Cek Salim para mitra geus kitu maka karanitah ngudaran tamang. Nu dipake ngabincang Bahru Minta. Ari porosot ari golepak Bahru Minta ngagolepak teu sadar. Puguh Nyi Darsi ngajerit terus ngarontok akina. Disangka akina tepi ka hanteuna ngabanusan. Harita Nyi Darsi nyuuh kana dada Bahru Minta bari dicengcerita. Ontong dicengcerita Nyai da teu maot teu Bahru Minta mah. Keun ke ku akang diubaran. Dipercaya aki Nyai baris cager sakumaha sasari. Yuk ayeuna urang ka imah. Salim ngupahan bari nyengkatkeun awak Nyi Darsi. Tanggeus nangtung regeyeng Bahru Minta dipangku ku Ki Jagra. Paningan sagiriwil bangun hampangna terus dibawa ka imah sarta digolerkeun dina sama. Sanggeus rada lila Salim nitah nyusulan guruna nu katelah Bahmur Hapi. Ka ading nu maksudna Salim rek nitah mangubarankeun Bahru Minta. Teu leleda ading jeung Salim harita keneh tuluy arindi. Aya paribasa para mitra sadaya, caritaan jelema harus alah batan sora goong. Beja pabeja-beja beja nyebar ka mana-mana teu sirikna ibur salelembur ear sadesa. Sadesa. Jol ieu nyaritakeun aya budak parawan jeung saurang aki-aki aya nu mawa ku euwah-euwah. Ceuk sawareh dibawa ku rampog, ceuk sawareh majarkeun budak parawan digunasika dirina jeung rea-rea deui jelema caritaan teh. Si horeng nu kabejakeun kitu teh tayalian Nyi Darsi jeung Bahru Minta akina. Nepi ka masarna pamajikan Bahru Minta kagegeringan. Ras kanu jadi incu jeung kasalaki dipapantas ku timuru palang siang nu jadi salaki di kaniaya. 3 poe ti harita Nyi Darsi cicing di Salim samalah Bahru Minta geus rek cager meunang ngubaran guruna Salim. Sedang masarna katutuluyan gering kalawan diurus ku tatanggana. Hiji waktu saurang jajaka keur ngawangkong jeung saurang lalaki tengah tubuh tayalian keur nyaritakeun perkara beja saurang budak parawan jeung akina aya nu ngiwat. Dina kituna eta jajaka meningaranyug samalah make boga pikiran hayang ngayakinkeun ka tempat eta kajadian. Pok lalaki tengah tubuh katelah Pak Haji Daroji, guru budak jajaka tumanya. Hari si Jalu kunaon ngadun ngahuleng kitu, kawas aya nu keur dipikiran geuning. Kawas aya kasusah, ceuk Pak Haji Daroji. Renghap jajaka rumenghap narik napas panjang bangun seunggah. Sanes eka sesaat nepi nu diemutan kuno sanes-sanes abdi mama mengemutan perkawis wartos tinu sanes dibubuh mamangge nemes sasauran ngawartoskeun di wewengkon Cibedug aya saurang banoja sareng saurang pameget tos sepuh anu nyana ku euwah-euwah saurna teh tema jajaka pasemona alun lah nah make jadi pikiran teuing Jalu keun bae da eta mah urusan batur. Lamun kitu kasebut baraya, kakara jadi pikiran pikeun urangna. Cek Pak Haji Daroji siga nu ngabeberah. Muhun mama, nanging karisi abdi mah murang kali istri nu tos janten harapan abdi, mangkaning kapungkur abdi janji bade ngadongkapan. Kasepuhna mali upami teu lepat mah parantos disangmekeun ka mama. Kalayan saur mama bade disumpingan sareng abdi ka bumina muhun ka Cibedug. Nah padumukan ati di Cibedug gitu Haji Daroji neuteut muhun di Cibedug mama lain incuna kiru minta teh anu di Cibedug mah lain
laras putuna baru minta jenengan nama Nyidarsih mama. Baru incuna kiru minta nu dipiharepku hidup teh. Nyana incuna kiru minta mah aduh. Berhenti bahasa itu keneh ge ku mama didatangan. Panyangka mama mah lain incuna kiru minta. Mohon putuna baru minta mama nu mawi ku abdi kanggo diangge emutan oge sok ingis ku bisi rempan ku sugan. Ingis laras dicana ku euwah-euwah teh harapan abdi sareng eyangna lain mama ruas kuno jadi murid ku kiru minta asa jauh tina taksiran ai kiru minta kudu beunang ku atah-atah mah sabab manehna kungsi mulungan pangarti ti mama samalah baheula mah kungsi aya nu ngajajal ku urang pakidulan berkah keur manehna mah teu bared-bared acan samalah nu ngajajalna jadi tanpa daksa lengan sabelah potong ti harita kiru minta moyan tina bab pangabisana kalawan tuluy bubuara di Cibedug nepi ka boga pamajikan ka urang ditu nu matak sing percaya moal bisa kapalingan kiru minta mah katambah-tambah manehna mah tara beunang kapancing tara gampang leeh hate ku pangbibita terus pangemut abdi mah kitu mama nanging saha nu uning anjeunna kena ku apes mama jalan kasebat jalmi mah tara langgeng hirup dina hiji martabat nya ku kitu teh mah hidup ge geuning bisa nyarita jalma mah tara langgeng tapi mama gede kapercayaan ka kiru minta moal bisa rentag ku ata-ata da kieu we atuh ayeuna mah jalu lamun bener-bener nu rek dipiharep ku si jalu incuna kiru minta yuk pageto mah jeung mama urang ka ditu sakalian urang tangtukeun ku mama pikeun salametanana. Ari ayeuna mah wayahna mama moal bisa marengan sabab kahiji mama can boga kekeupelan pisan. Kaduana aya nu rek nyampeur ngadu domba ka Cibatu. Sugan we si rongeng hasil diaduna boga keur namah-namah waragan kawin hidup. Geus ayeuna mah geura kacai ka ditu. Bising kaburu buhit jeung bisi hujan. Ongko arinya dak kaburit mah ditampianana sok hareureun ceuk Pak Haji Daroji mungkas wangkongan bari jero turun rek maraban domba adu sedeng jajaka mah anggur ngahuleng gerendeng nyarita jero para mitra sadaya harita para wargi sakumah nu kauninga jajaka anggur ngahuleng gerendeng nyarita jero dadana sok sieun nya we Nyidarsih ayeuna moal kabur bari akina di pahala geus pasti diri aing kalengitan buah hate dipikir-pikir salah aing keneh teu buru-buru ngalamar atawa teu buru-buru kawin ka Nyidarsih lamun geus kawin malah moal nya Nyidarsih ayeuna moal ngejat da eta tu Nyidarsih kitu teh geus baheula ku aing dipernahkeun di dieu hayo make hayang cicing jeung akina lamun nya tah Nyidarsih ayeuna moal kabur nasaha jeung urang mana manusana cenah lamun seuk panggih manusana moal kabur Nyidarsih geus moal mikir dua kali pasti ku aing diparagatkeun nyawana moal ku si wawalak Salimah kitu sabab baheula Nyidarsih kungsi ka boyong ku murid-murid si Salim ngan harita ku aing kungsi katulungan kalawan salamet bari ngorolos diganti ku si Usni hanya ka sanggeus aya di dieu Nyidarsih keukeuh hayang jeung akina atuh kapaksa ku aing dijajabkeun nepi ka kiwari can panggih deui namaning dipaluruh heula wae ka Cibedug kitu atawa asalah badaringung aing ari ini sacara ngelemet nu hartina teu bebeja heula kanu jadi guru sok sieun teu deha ku tinu jadi guru ari dingke-engke sok sieun nya diwat teh Nyidarsih jadi kudu kumaha pipetaeun aing ari geus kieu sedeng hate aing mah timangtukna keneh tegarna hate ting seredet ting sareblak tapi kumaha bae we degetan hayang nyaho ku aing rek dipaluruh heula ka Cibedug lamun nya Nyidarsih pasti aing rek menta idin ti jadi guru nu maksudna rek neangan manusana nu moal kabur Nyidarsih lah ku aing rek dipaluruh ka lemur si Salim lamun bener Nyidarsih dibawa dikaburu ku awewehnya ku walak si Salim didinya aing rek ngayakeun balitungan pati komo kitu aing jeung si Salim kasebut satu kabuyutan tiba heula sajabati kitu aing rek males pati kan jadi uyut sabab nurutkeun ceuk beja baheula uyut aing perlaya ku akina si Salim keun isukan aing rek init ka Cibedug dadakuna mah ka mamah rek ka mana we sangkan ulah dicuriga teuing kitu gerentes hate eta jajaka si horeng ngopi kahayang ka Nyidarsih baheula teh
malah menunulungan Nyi Darsih teh manehna katelah Jakaria. Waktu Jakaria keur ngahulang keneh guru tak Pak Haji Daroji nu tasmara Bandoma teh unggah. Reta si Jalu masih keneh ngajejen tuh. Lain rek atampian bieu teh. Sumuhun bade mama mung ieu suku karaosing sireumeun mama. Tema Jakaria ngabohong geus kitu ngorejat nangtung. Tuluy init katampian bari dikongkoyang ku samping sari. Isukna kira-kira wanci haneut moyan Jakaria geus saged make pakean bareresi. Di calana pangsi hideung kampret bodas meni nyacas. Samping sarung disalimpangkeun kana tak-tak sedeng jeroeun kampret nogel dua siku-siku tina barlen. Koloyong Jakaria kaluar ti kamarna nyampeurkeun ka Pak Haji Daroji nu keur ngadaweung di tepas bari hareupan cai kopi tina bekong jeung kulub tali. Mama bade abdi bade ka Kilomri heula aya kapriugian mama. Wireh mangkukna anjeunna talatah ka Mang Uman, abdi kedah ka ditu sauna teh. Cek Jakaria bari jek diuk hareupeun Pak Haji Daroji. Kilomri mana? Pak Haji Daroji ngareret tuluy itu. Kilomri ti Cibuyut teh mama. Aya naon cenah make nalatahkeun sagala? Pak Haji Daroji rada talete. Buka aya naon-naon mah mama mung anjeunna ipat-ipatan aker ka abdi kedah ka ditu saurna teh. Oh, jeung ulah katutuluyan. Jeung saha atuh ka dituna? Komite resan aya pamengan mah bade ngajak Ki Amin tawe. Mangga atuh mama abdi bade nios. Cek Jakaria bari ngoleset turun tina dipan. Jeung didoakeun sing salamet ngan omat ulah tutuluyan kanu sejen deui bisi barudak pigirang kadarieu. Moal mama. Tema Jakaria jerut turun tuluy ngaleot. Lempang meuningna gede bangun teuneung yudeung eueuh kakeueung kaya karina. Para mitra kaum dangu. Harita Jakaria initna ti imah nyamper heula sobatna nu katelah Asmita. Ongkohan kamana-kamana keur Asmita taratingaleun sok mimilu wae ari katambah-tambah Asmita ngakulan ceuk ka Jakaria. Eukeur mah eukeur Asmita boga pangarti ti Jakaria. Sajabat ti kitu Jakaria gede jasa sok daeng tutulung ka sing saha jalma nu keur mangih kasusah atawa meunang kamusibatan. Jadi teu matak aneh lamun Jakaria pada ngajenan pada mika serab. Tapi keur Jakaria sanajan dipikaserab ku batur salemur oge henteu dipake angku atawa dipake adiguna agul ku payung butut dina sifat jeung tingkah laku henteu ka ciri-ciri geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh tinu jadi guru. Kabeneran harita Asmita nyampakeur aya ngaburaan hayam di buruan. Ate Jakaria ngerasa bungah dumeh sobatna aya. Ok Jakaria uluk salam bari ngajanteng tukangan Asmita nu keur tongloy ngurus hayam. Sampurasun, pampes. Temal Asmita ngagi dilanceuk. Aduh. Entangi nasi sukene geus geus ka dieu. Asa tanang dilanceuk. Ya ka mana ieu? Aduh. Eta si lanceuk rek ka mana? Samungna deui bari ngatungkeun hayam para mitra. Ngasupkeun hayam kana kurung tuluy ngorejat nangtung. Aja ulin ka dieu euy sabab cicing we di imah malah asa kararesa. Teu ini-initan kanu jauh ta? Ye, atuh lamun ini teh kanu jauh teu aku teu nyampur ka ditu dan sisari ge lamun ka mana-mana teu boleh hajakan ka kilanceuk. Siap ka jero atuh? Kemal Asmita ngalacat unggah. Kana golodog dituturkeun ku Jakaria. Dek dariuk dina babalean nu geus meunang nyamakan ti tadina. Guprak Asmita nu wadah ududeun jeung ganda wesina teu sakumaha lila torojol pamajikan Asmita norojol mangiran cai dua gelas. Kumaha atulah nikati ngariweuhkeun teuing garing sema. Teu ngariweuhkeun Kang cai-cai atuh. Iraha Kang wartosna teu naon ari kaci. Mohon kagungan raja goah teh ka balai nyungcung. Nikati bari ngicipan ka salatina. Dah kasih negara jagoah kata hanya ti baheula ge akang payu-payu geuningan tema Jakaria bari mesem inti payu kecang lah acan we kilanceuk mah da cepiraku lalaki boga pamajikan Tapi engal kagungan garwa tukang sepados abdi gaduh kanggo paheuyeuh leungeun. Katanya boga pikeun paheuyeuh leungeun menyanyi Jakaria nu ka Asmita. Eta mah tos kantenan atuh kang dimaksud ku abdi mah hoyong gaduh piwargieun istri, orang bapak budak malah tos bosen.
nya kitu narifikasi ngajarkeun geus bosen cenah. Kumari Ki Adi geus bosen deui, cek Jakaria nya kakakkeun. Ih, bedana we kuring geus sarua ngarasa bosen. Cari geus masing-masing we kuring hareup ngulon maneh ngecan. Sekalian maneh nyiritan geus cicing we. Kudu ditumpangkeun sok cicing we kuringna. Teukeun kuring mah ahli pilihan sekalian. Asmitana rohong. Barakatak Jakaria seuri meni asa suka. Bohong getang dasarna ebel. Teknikasi bari ngaleos ka jero. Sakieuna we kadieu sok asa kahibur kuring mah bae Ki Adi. Sauk Ki Adi mah teu boleh gumira wae jeung nu jadi pamajikan teh heueuh. Nu kieu disebut rumah tangga bagja teh. Tah, rek naon deui tu lanceuk senjen kuring kasebut ieu mah heureut pakeun pungsat bahan ge. Karang ngagegedekeun urusan kabingung. Aya eueuh teu boleh gumira we, ulah eleh teh tukang huut. Payu teu boleh kakeprok. Ngan kana eta we kana tilak colok teh ku tukang peuyeum. Tilak colok kana naon? Nah kana peuyeum eta da nyolok bujur batur mah kuliah bisa jage kemal Asmita. Dan kana wadah ududeun tuluy ngalaan sarokul. Dan kana paneker tuluy diketrek-ketrek kana batu, peledag hasil plum-plum meledag. Kalau diantelkeun kana tungtung rokok bari dikanyot. Kitu deui Jakaria kabawakeun ngarokok ting kelepus hareupeun anu ting sarembeng. Antiknya para mitra. Nah, ganda wesi batu dicekrekeun gitu. Kaluar eta buricakna seuneu gancang ditemak sina nempel kana lunglung peledeg gitu. Lunglung wol diwolkeun wah. Kana ieu kana daun kawung. Aduh, segana. Nya antik mun ayeuna aya teh nya deh. Oh, balik ke zaman batu cenah Mang Jaya. Ka zaman purba zaman batu. Aduh. Balik ke zaman batu zaman purba. Ayeuna geus beda atuh jipo teh mah kitu aduh. Nah, teu parawargi sadaya. Jadi jipo teh ayeuna bangga urang teraskeun. Ayeuna kilanceuk meni ampir ka bopohokeun we ari kilanceuk geus ngagedenge beja. Asmita kakara nyarita deui. Beja naon? Nya beja cenah. Eta beja naon kitu? Tanya Jakaria bari neuteub kana beungeut Asmita. Eta bejana di wongkon Cibedug cenah. Urang budak parawan jeung saurang lalaki tengah tubuh. Ting bapana cing akina cenah mah. Tengah peuting aya nu ngiwat. Tapi pakiwari geus aya kana samingguna can aya bejana cenah kitu. Eta Asmita. Atuh Jakaria asa di jalanan memang manehna kadinya rek nyaritakeun urusan anu kaleungitan ku budak parawan bari boga tujuan rek ngayakin. Nah, meni asa dia jalanan atuh ku Asmita. Kugu kuring ka dieu teh kamari mangibeja ti tatangga yang di wewengkon Cibedug. Aya nu kalingitan ku budak parawan jeung saurang lalaki tengah tubuh. Nganduka teuing ari ngaranna mah sabab mere beja kitu teh nyaritakeun teu nyaritakeun ngaranna. Ku ayeuna kitu pangna ka dieu teh kahiji hayang panggih lantaran geus aya puluhna poe teu papanggih jeung Ki Asmita. Atuh kaduana kuring menta dibaturan hayang ngayakinkeun nya henteuna di wewengkon Cibedug aya budak parawan diiwat. Sabab kuring boga panyileukan hate ka urang dinya. Tapi kitu ge sugan Ki Asmita halangan hayang dibaturan sote lain kuring ngarasa keung atawa tuludeung ieu mah itung-itung batur ngobrol di jalan tak kitu. Syukur-syukur datang ka ditu nu diiwat lain panyileukan hate kuring eta nu dipenta cenah nya bae kuring rek maluruh saha jeung urang mana jelmana anu ngiwatna. Ceuk Jakaria ngajakan maluruh. Para mitra sadaya, harita Asmita diajak itu ku Jakaria tuluy nyarita. Ari keur kuring mah tong boroning halangan sanajan dina aya halangan ge atuh. Ari lain keur gering mah hayu we nah. Kuring da rumasa ka mana-kamana teh teu boleh menta dibarengan ku kilanceuk. Cek coha kumaha tong boroningnya beurang dalah janari tengah peuting ayo lah ku kuring dibarengan eta irahar ka dituna kilanceuk. Hayang mah poe ieu nu mata kuring isu keneh oge tema Jakaria siga nu teu sabar hayang buru-buru ini. Teu naon rek ayeuna ge ke kuring atuh rek kaca heula. Cek Asmita teu hararese manehna init katampian bari ngajingjing lodong dua siki. Nu maksudna rek sakalian ngalacai keur inumeun. Hari Jakaria harita sajeroning Asmita eueuh teh gawena ngajelengwut we gegerendengan jero dadana. Heueuh lamun nya teh menyidar sih beunang. Ku Salim. Aing mah kumaha pipetaeun aing nah terus susul baik itu kalemurna atawa nah aing balik deui bebeja heula ka mama.
Hari aing balik deui sok sieun nyedarsih kaburu digunasika mangkaning geus aya samingguna. Hari terus disusun hartina aing teu bebeja heula ka mama sok sieun disalahkeun dianggap aing eueuh basa pisan ka kolot. Tapi kumaha engkewe lah di mana geus yakin nyedarsih diiwat. Aku sebawelak salim lamun nepi ka beunang deui ku aing kalawan manehna aya dina kasalamatan. Geus moal diengke-engke rek tuluy we dikawin. Ngarah teu matak jadi gangguan kana hate. Kadar keur waragad-waragan laki tu kumaha engkewe da piraku kasebut jelema teu dirizkian ku pangeran. Kitu ceuk gerentes hate batin Jakaria. Dibarengan ku hate giling rek nyusul Nyi Darsih. Teu sakumaha lila para mitra Asmita balik ti tampian geus saged disalin ku pakaian bersih. Calana pangsi hideung kampret hideung dirangkep ku kaos belang-belang. Burutak Asmita nyampeurkeun ka tepas. Yarot heula tu caina kilan ceuk Asmita bari magehan beubeur ayeuna. Menika popohokeun panyana teh teu disuguhan ieu teh. Ceuk Jakaria para mitra ceg Jakaria kana gelas nu dieusi ku cai kopi haneut keneh sarta diinum. Atuh geus kitu gelas dituna deui. Rek ayeuna we ieu teh kilan ceuk? Ayeuna we meungpeung isu keneh lah. Anyi kaci ka mana? Biasa we keur nguprek di hawu kilan ceuk. Nyi. Kah? Nyi kaci bari gancang nyampeurkeun. Nyi Kacih wayah nanya akang rek dibawa heula ku akang ya akang nanya. Mangapa ya Kang da moal ngatosan heula sangu kitu kapan itu abdi nuju nyang ieu ngagelekeun. Keun we engke deui Nyai ayo tuh. Mangga tukang sing salametnya temah Nyi Kacih. Jerut Jakaria jeung Asmita tarurun tuluy ngaleos ini. Harita Asmita katingalina mah lemor teu barang bawa pakarang biasa ka mana-mana ge tara sok tara lengoh ti bedog. Teu kacaturkeun para mitra sadaya. Di jalana Jakaria jeung Asmita rek tarpi kanu dituju tayalian lemur Cibetung. Harita wanci lohor Jakaria teu waka kebat kanu dituju manehna ngadon nyimpang heula ka warung nu maksudna rek ngopi. Kabeneran di warung nyampak 5 urang lalaki keur ngaropi. Dina rindat deung tingkah lakuna jelema anu boraong di eta warung barang jo Jakaria jeung Asmita ting rarindat. Kawas anu nyurigakeun samalah nu saurang mureleng bari ngagilirkeun bedog. Suku sabelah ditaekeun kana bangku awi. Kiadi rek ngopi, ceuk Jakaria bari gek diuk sedeng jalma nu limaan mah teu direret-ret acan. Naon we kuring mah kilan ceuk lah. Temal Asmita rada humandeur semun hoream. Cing Nyai nyuhunkeun cai kopi 2 Nyai. Ceuk Jakaria menta ci kopi ka budak awewe nu dagang kopi. Ret-ret jalma nu limaan silih reret ka batur jeung baturna. Jakaria jeung Asmita tong we ngaropi siga nu teu eungeuh. Kanu gigireun teu lila korejat saurang nangtung tuluy ngadeukeutan ka Jakaria. Ok rada tegeug sedeng paropanona mah meletet maling reret kana pesa kampret Jakaria siga nu ngincer kana eusina. Waktos nasib.